Iya acara teh kumaha nu rame. Yang merasa Tah. Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Naon ieu teh kalah titah pinah aing teu kaharti. Aduh, aing bingung atuh kudu pinah ka mana ieu geus kieu mah. Keur aku kudu pinah ka Garut mah ieu teh. Geus mararentok pokona usaha teh ieu mah. Mungkin tahun talin mungkin. Punten Kang. Mangga rek ka mana ya teh Kang? Dah Mang. Alhamdulillah dah Mang. Bade ngalih Kang abdi mah. Ngalih ka mana ieu teh? Tos teu betah kieu ting mah. Sami Kang abdi ge geuninganan mungkin dia teh usaha teh aduh. Mohon kumaha teh nya Kang Sabeuki hese Kang usaha teh ayeuna mah duh. Ngareungeun berita anu viral teh apaan? Heeh Kang, kamari ge kalaka titah pinah geuning urang teh kumaha. Heeh, urang ge bingung lin diperbaiki karah titah pinah asal we nyata rek pinah urang ge sarua ngan moal waka ayeuna urang pan. Ari nu mere sarana jelema teu boga mah Kang hese Kang cek urang mah bisa tak geus we ayeuna mah cek pemimpin titah pinah abi mah rek pinah we Kang. Da urang arek ngomong kitu kieu arek bener arek salah ge da moal diguguah. Moal direungeut percuma. Mohon gitu Kang abdi mah sanes taun nya bisi ka Buritan ya teh jauh soalnya Kang hati-hati aduh. Rek neangan tempat nu ieu we nu kira-kira betah meureun doakeun we nya. Amin ke urang nyusul. Mohon mangga Kang hati-hati mangga. Anjir batur geus mulai pararina urang can pinah keneh ya. Duh kumaha ya urang ge pinah. Aduh, ya jelema nu tadi ieu kok pernah make tinggalin deh sagala. Buat emas hungkul ieu teh deka. Lumayan menang milik ku aing mal disusulkeun membuka. Pasti barang berharga hungkul ya nu dibawa. Manyar tah dibawa. Anjir, ayo anak naon? Mang. Nah, geus kepieu lain. Tapi kumaha Mang kita ari amang na makana jero koper. Lain Mang tadi teh urang teh pinah ngan pedah kana koper da ngirit ongkos jeung si Dasep teh suatu geus tepi we nah geuning karaka di dieu si Dasep ka mana? Ieu mah sugan aing teh emas barang berharga. Pek teh makhluk kieu geuninganan. Amun nyaho jero aya manehan aing mal dibuka piceun ku aing kajarian meureunnan. Geus kieu kumaha atuh di? Ulah kitu atuh Mang dasar urang ge warga Indonesia boga hak asasi manusia ari amang. Emang maneh heueuh jelemanya? Heeh atuh urang teh jelema artis ge barogoheun ka urang teh ngan koeng ditolak. Buru lah pinah buru. Nah jadi aing nu katempuhan ieu teh. Nyaho hirup aing ge susah. Karena namahan ka susah deh. Kapaksa we meureunnan. Heunggeus maneh cicing di jero. Ku aing dibawa lah. Asa mungkin ieu mah euy. Tenang, cicingnya maneh dia ku aing dipindahkeun dibawa ku aing. Anjir. Cing berat nih. Tah kaingakeun ku aing lah. Walah euy jauh aing ah. Namun pae. Anjing. Tapi di mana ieu? Ngomong-ngomong ieu. Ak aing nyari supersonik. Biasa tereh ieu teh. Ngomong-ngomong pakai kapal kargo, kan pakai jet gitu.